Akhlaso yukhlisu ikhlason. Tegesna urang takurub ka Allah Rabbul Alamin samata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanes karena anu sejena, sanes karena makhluk, tapi samata-mata kholi tujuan urang hoyong ngingkeun karidhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para zuama, para kiai, para ajengan sadaya kesepuhan anu kalintang ku simkuring dipihormatna sandriyin sandria wabil khusus nu mondok di pesantren Al-Mubni ieu anu sami-sami ku simkuring dibanggakeun. Oge insyaallah didoakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormatin simkuring sadayana. Jilururan rahmat na maha suci widi Allah sinareng ridona alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina ieu kesempatan urang sadayana tiasa riung mungkulung dina tempat anu mulia insyaallah dina raraga migawe pagawean-pagawean anu mulia. Kadituna malah mandar urang sadayana sepuh anom santriin santria ngengengkeun kamuliaan sing mulia di alam dunia anu aya tungtungna sing mulia jaga di alam akhirat nu abadi. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur. Shalawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekantun ka para sahabat-sahabatna, tabi'in tabi'ina tugakeuna dugikeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia insyaallah dina ieu kesempatan urang malajengkeun hancak dina raraga taqarrub ka Allah Rabbul Alamin ngalangkungan jalan ta'lim. Insyaallah dina ieu kesempatan urang ngalajengkeun hanca diajar ngalogat, diajar ngamaknaan, sakedi-kedikeun diajar nyurah isina hiji kitab hadis anu ngagaduhan jenengan Riyadhus Shalihin. Sadeacan urang ngalajengkeun hanca urang ngadongakeun umat suci mudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab umumna sepuh urang sadayana, wardi urang sadayana, guru-guru urang sadayana anu parantos salik di alam barzah, mudah-mudahan sadayana king pangampura rahmat oge ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam barzahna dijantenkeun raudhatum mir riyadil jinan, taman kireng-rengan taman-tamanna surga. Ulah dijantenkeun khufratun min khufarini, lombang tina pirang-pirang lombang neraka.
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Mama Haji Muhammad Cep Mahmud bin Syulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Wa ila mu'allifi hadal kitab ila hadrati syekh wa usulihi wa furuhi wa masyayikhi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tinggal hancana kararsan insyaallah dina ieu kesempatan teh urang ngawitan kana bab anu kahiji anu sok disebat babul ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi ari ieu eta bab buat mertelakeun masalah ikhlas. Wa ihdharin niyati sareng ngahadirkeun niat fi jami'il a'mali dina sakabehna pirang-pirang amal wal aqwali jeung pirang-pirang ucapan wal ahwali jeung pirang-pirang tingkah al barizati anu dohir wal khofiyati sinareng anu samar. Qala parantos ngadawuh saha Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah. Wa ma umiru jeung henteu diparentahna itu Yahudi sareng Nasrani illa liya'budu angin supaya ibadah kabehanana Allah ka Allah mukhlisina bari anu ngabersihkeun kabeh lahu karena Allah adina kana agama hunafa'a bari anu condong kabeh kana agama Islam wa yuqimu sareng ngadegkeun Yahudi sareng Nasrani as-sholata kana salat wa yu'tu sareng mikeun itu Yahudi sareng Nasrani az-zakata kana zakat. Wadalika sareng ari itu ibadah bari ikhlas eta dinul qayyimati agama golongan anu lempeng
Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah Ta'ala layyanala moal nepi Allah ka Allah naon luhumuha pirang-pirang dagingna itu dabiha bepencitan wala dimauha jeung henteu nepi getih-getihna itu dabiha wala tiyanalu sareng tatapina bakal nepi ku ka Allah naon at-taqwa taqwa mingkum di araranjeun. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah Ta'ala kul ucapkeun ku anjeun Muhammad in tukhfu lamun seuk mah nyamarkeun araranjeun ma kana perkara fi sudurikum anu tetep dina pirang-pirang hate araranjeun au tubdu atawa ngadohirkeun nemrahkeun araranjeun hu kana itu ma fi sudur ya'lam bakal uninga hu kana itu ma sapa Allahu Gusti Allah. Jadi dina bab anu kahiji ieu musannif mertelakeun masalah ikhlas. Ikhlas ngagaduhan makna bersih, murni. Akhlaso yukhlisu ikhlason. Tegesna urang takurub ka Allah Rabbul Alamin samata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanes karena anu sejena, sanes karena makhluk, tapi samata-mata kholi. Tujuan urang hoyong ngingkeun karidhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawuhan Allah anu kahiji wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sabenerna Yahudi jeung Nasrani henteu diparentah ku Allah kecuali angin supaya ibadah ka Allah bari ibadahna sing ikhlas. Ngadegkeun salat, ngaluarkeun zakat, sareng anu sanes-sanesna. Oge dawuhan Allah layana lallaha luhumuha wala dima'uha walakinna taqwa. Nu nepi ka Allah tina eta bebencitan lain dagingna lain getihna tapi nu bakal nepi ka Allah samata-mata takwa araranjeun ikhlasna karena Allah. Oge dawuh Allah lamun seug mah anjeun nyamarkeun kana perkara-perkara nu aya dina hate-hate araranjeun atawa anjeun ngadohirkeun kana perkara nu aya dina hate-hate anjeun yakin Allah nu maha uning. Manawi urang kalintang prayogina nancebkeun sifat ikhlas dina manah urang masing-masing. Wa an amiril mukminin sareng hadis katampi ti amiril mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qur'in bin Raja. Hadis katampi ti amiril mukminin nyaeta Abi Habsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qur'in bin Raja.
bin Ali bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib anu bangsa Quraisy Al-Adawi anu bangsa Adawi radhiyallahu anhu. Qala nyarios itu Sayyidina Umar sami tu ngadangu kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadangu Kangjeng Rasul innamal a'malu angin pastina arisahna gelibna pirang-pirang amal eta binniyati kalawan tetep pirang-pirang niat wa inna malikul limriin jeung angin pastina eta tetep pikeun saban-saban awak-awakan ma ari perkara nawa anu geus niatna itu imriin paman mangka sing sajalma kanat anu aya naon hijratuhu hijrahna itu si eman ilallahi ka Allah wa rasulihi sareng ka rasulna Allah fa hijratuhu mangka ari hijrahna itu si eman eta ilallahi ka Allah wa rasulihi sareng ka rasulna Allah wa man sareng sing sahajalma kanat anu aya naon hijratuhu hijrahna itu si eman li dunya kana dunya yusibu bakal menangkan itu si jalma hakana itu dunya awi muraatin atawa hijrahna karena awewe yang ihu bakal ngawin itu si man haka itu imro'ah fa hijratuhu mangkari hijrahna itu si man eta ilama kana perkara hajaro anu geus hijrahna itu si man ilaihi kana itu emak mutabakun diitipakan naon ala sihatihi netepan kana sohehna ieu hadis rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha imam al muhaddisin dua imam ahli hadis Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bani Ibrahim tegasna Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Jufiyu anu bangsa Jufi al-Bukhariyu anu bangsa Bukhari wa Abul Husaini sareng Imam Abu Husain Muslim ibnul Hajjaj ibni Muslim al-Qurasi sareng Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabaihima dina dua kitabna itu Imam Bukhari sareng Imam Muslim alladaini anu uma ari itu dua kitab eta sokul kutubi pangsohehna pirang-pirang kitab al-musannafati anu disusun jadi hadis anu kaiji hadis katampi ti Sayyidina Umar bin Khattab nampi ti Kangjeng Rasul dadawuh angin pasti na arisahna amal eta tergantung galib-galibna kana niat
pikeun saban-saban awak-awakan, pikeun saban-saban jalma tergantung niatna. Sing sajalma hijrah karena Allah, karena Rasulullah. Sing sajalma hijrah ka Allah, hijrah ka Rasulna, maka hijrahna ka Allah sinareng ka Rasulna. Sing sajalma hijrahna tujuan dunia, insyaallah menangkeun kana dunia. Ukuran anu dipastikeun ku Allah. Atawa hijrahna karena awewe, insyaallah bakal ngawin ka eta awewe. Fa hijratuhu illa ma hajaru. Jadi hijrahna jalma tergantung kana niatanana. Karena naon hijrahna eta si jalma. Jadi poinna niat ikhlas. Wa an ummil mukminina jeung hadis katampi ti ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah nyaeta Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat paradosna rios Siti Aisyah qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yagju merangan naon jaisun balad tentara al-Ka'bata kana Ka'bah. Baida kanu terus tatkala ayatna itu jais eta bi Baida dina hiji pelataran minal ardi tina bumi yuhsapu dikamleskeun naon bi awalihim pangheulana itu jais wa akhirihim jeung paneurina itu jais. Qalat nyarios Siti Aisyah kultu ngucap kaula ya Rasulullah, hai Rasulullah, kaifa kumaha yukhsafu dikamleskeun naon bi awalihim pangeulana jais wa akhirihim sareng pangpaneurina jais. Wa fihim jeung eta tetep di itu jais aswaquhum ari pirang-pirang tukang pasarna itu jais. Waman jeung jalma laisa anu lain itu siman eta minhum ti itu jais. Qala ngadawu Kangjeng Rasul yukhsafu dikamleskeun naon bi awalihim pangheulana jais wa akhirihim jeung pangpaneurina jais tumma yub'atsuna tuluy bakal dihudangkeun itu jais ala niyatihim natepan kana pirang-pirang niatna itu jais. Mutafaqun diitifakan naon alaihi sahihna ieu hadis hada ari ieu hadis eta lafzul Bukhari lafadzna Imam Bukhari. Hadis anu katilu ieu oge ngajelaskeun tentang kumaha niat, kumaha hati, sehingga dicarioskeun hadis katampi ti Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kangjeng Rasul ngadawu aya hiji bala tentara rek merangan kana Ka'bah tatkala eta bala tentara dugi kana hiji palataran dina bumi langsung ku Allah dilelepkeun dikamleskeun anu pangawalna eta bala tentara jeung pang akhirna eta bala tentara. Lajeng Siti Aisyah tumaros ya Rasul kumaha dikamleskeunana eta bala tentara eta pasukan sementara di eta pasukan
aya pirang-pirang jalma nu tukang dagang di pasarna oge jalma anu eta jalma teu kabus cerengrengan eta pasuka. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dilelepkeun pang awalna eta bala tentara jeung pang akhirna eta bala tentara tuluy engke bakal dihudangkeun ti alam barzahna netepan kana niatna masing-masing. Wa an Aisyah jeung hadis katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat nyarios Siti Aisyah qala ngadawuh sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hijrata daya hijrah eta tetep badal fathi dina sabada putuh Mekah walakin jihadun sareng tatapina ari ninggalkeun kampung eta kusabab jihad wa niyatun jeung kusabab gadun niat anu soleh. Wa idastum firtum jeung tatkala diparentah berangkat araranjeun fangkiru mangka kudu berangkat araranjeun. Mutafaqun diittifakan naon alaihi sahihna ieu hadis. Wa ma'nahu sareng ari maknana hadis la hijrata daya hijrah eta tetep mimma kata di negeri Mekah li annaha karena sanyanyana Makkah eta sorot geus jadi ieu Makkah eta darul Islam negara Islam. Wa an Abi Abdillah jeung hadis katampi ti Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari nyata Imam Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma qala nyarios itu Jabir kuna aya abdi sadaya eta ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi gojatin dina pirang-pirang peperangan. Pakola mangka ngadawuh Kangjeng Nabi inna bil madinati sanyanyana eta tetep di Madinah sahara rijalan pirang-pirang lalaki masyirku depati-pati dempang araranjeun masyiron dina perjalanan wala qattum jeung henteu pati-pati nempuh araranjeun wadian kana jurang illa kanu angin aya itu rijalan eta ma'akum sarta araranjeun habasa geus ngeker ka itu rijalan non almarodu beri. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat ila syaraku angin ngarencanganana itu rijalan ka araranjeun fil ajri dina ganjaran. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis sa Muslimun Imam Muslim warawa sareng parantos ngariwayatkeun hukana hadis al Bukhari Imam Bukhari an Anasin hadis katampi ti Anas radhiyallahu an qala nyarios itu Anas rojana geus wih abdi sadaya min gojwati Tabuka tina perang Tabuk ma Nabi serta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakola maka ngadawuh Kangjeng Nabi
inna aqwaman sanyanyana pirang-pirang kaum kholfana anu tetep di satu kangen urang sadaya bil madinati di Madinah masalahna teu pati-pati nyorang abdi sadaya Sya'ban kana lereng gunung wala wadian jeung henteu kana jurang illa waqum angin ari itu kaum-kaum eta ma'ana sarta urang sadayana abasa geus neker kum ka itu kaum-kaum naon al-utru fangkura ya dan dina hiji peperangan kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadabu dina hadis katampi ti Anas mah mulih dina perang Tabuk saur Kangjeng Nabi di Madinah aya pirang-pirang lalaki sanajan henteu babarengan jeung urang tapi babarengan jeung urang dina ganjaranana anjeunna lamun seug mah henteu katahan ku gering teu katahan ku panguduran tantu bareng jeung urang dina perang dina ngambahna perjalanan dina ngambahna rereng-rereng wayana niat anu alus eta kaum-kaum eta pirang-pirang pamangket saingga sanajan teu ngiringan jihadna teu ngiringan perangna teu ngiringan ngambah dina perjalanan insyaallah sami dina pada nampi pahala wa an Abi Yazid jeung hadis katampi ti Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Akhnas tegasna Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu wa waritu Yazid wa abuhu jeung ramana Yazid wa jadduhu jeung eyangna Yazid eta sahabiyuna sadayana pirang-pirang sahabat Kala nyarios itu Yazid kana aya sa Abi Yazid eta akhraja ngaluarkeun itu Abi Yazid dananiro kana pirang-pirang dinar yatasaddaqu gawe sedekah itu Abi Yazid biha kalawan itu dananir pawadoa tuluy nyimpen itu Abi Yazid ha kana itu dananir inda rajulin di hiji lalaki fil masjid di masjid pajitu maka datang kaula fa akhadtu maka nyokot kaula ha kana itu dananir fa ataitu maka terus datang kaula ku ka itu Abi Yazid biha kalawan itu dananir faqala maka nyarios itu Abi Yazid wallahi demi Allah ma iyyaka lain ka anjeun arotu karep kaula fa khosamtu terus maduan kaula ka itu Abi Yazid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngadawuh Kangjeng Rasul laka eta tetep pikeun anjeun ma ari perkara nawaita anu geus niat anjeun ya Yazid Yazid walaka jeung eta tetep pikeun anjeun ma ari perkara akhadda anu geus nyokot anjeun ya ma'nu haiman rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis al-Bukhari Imam Bukhari jadi hadis katampi ti Ma'an
Yazid bin Ahnas kararesan ma'ana lajeng ramana nyaeta Yazid lajeng eyangna nyaeta Ahnas sadayana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji waktos ramana ma'an nyaeta bi Yazid ngaluarkeun pirang-pirang dinar sedekah kalawan eta dinar lajeng anjeunna nyimpen dicaketeun hiji pameget nu aya di jero masjid. Saur ma'an datang kaula ka eta masjid tuluy kaula nyokot kana eta sedekah. Ras mulih ka Yazid saur ma'an saur ramana ma'an nyaeta Yazid ya wallahi ma iya taratu demi Allah lain ka anjeun kaula maksud sedekah. Nah, maka diwaler ku Imam Ma'an lajeng eta kajian tenan didugikeun ka Kangjeng Rasul sehingga Kangjeng Rasul dadawuh laka manawaita ya Yazid walaka ma akhadda yang pikeun anjeun ari perkara anu geus niat anjeun nyaeta sedekah hai Yazid jeung pikeun anjeun ari perkara anu geus nyokot anjeun nyaeta ma'ah anu parantos nyanak karena sedekahna atanapi kana pirang-pirang dinar anu parantos disedekahkeun ku ramana nyaeta Imam Yazid. Wa an Abi Ishaq jeung hadis katampi ti Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Wahab bin Abdi Manaf nyata Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Wahab bin Abdi Manaf bin Juhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy anu bangsa Quraisy Al-Quraisy anu bangsa Quraisy al-Juhri anu bangsa Juhri radhiyallahu an. Ahadil asyarati nyata salah sahijina tina anu 10 al-masyhudi anu disaksikeun salahum itu asyra bil jannati kalawan surga radhiyallahu ta'ala anhu. Qala parantos nyarios itu Abi Ishaq jaa parantos dongkap ni ka kaula saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utu ngalayat Kangjeng Rasul ni ka kaula amma hijjatil wada'i dina tahun haji wada min wajain tina sabab penyakit istada anu banget itu wajah bi ka kaula fakutu maka ngucap kaula ya Rasulullah ay Rasulullah ini saestuna kaula eta qad balago temen geus nepi bi ka kaula minal waja'i tina panyakit naon ma perkara taro anu parantos ninggal Gusti wa ana bari ari kaula eta dumalin anu ngabogaan harta wala yarisu jeung henteu aya anu nampa waris ni di kaula saha ilabnatun angin hiji anak awewe li kagungan jisim abdi apa atasaddaku naha nyodakohkeun wae jisim abdi bisulusai mali kalawan
2/3 harta jisim abdi. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi la ulah entong. Kutu ngucap kaula pasyatru terasa tengahna. Ya Rasulullah, ay Rasulullah, pakola maka ngadawuh Kangjeng Rasul la ulah. Kutu ngucap kaula pasulusu terus 1/3 ya Rasulullah. Hai Rasulullah, qala ngadawuh Kangjeng Rasul asulusu ari 1/3 wasulusu jeung ari 1/3 eta kasirun loba au kabirun atawa gede. Innaka sanyanyana anjeun eta intadaro eta antadaro ari yen ninggalkeun anjeun warosataka ka ahli waris anjeun agniyaa bari anu sarugih bari anu bareunghar eta khairun leuwih alus min antadaro tinimang yen ninggalkeun anjeun ka itu warosah alatan bari fakir yatakaffafuna anu pada ngasongkeun kabehanana annasa kajalma-jalma wa innaka jeung sanyanyana anjeun eta lantun piko teu pati-pati nganapakahkeun anjeun napakotan kana napakah tabagi anu ngarepkeun anjeun biha kalawan itu napakah wajhallahi kana karidwan Allah illa ujirta angin diganjar anjeun alaiha kana itu napakah hattama sahingga perkara tujalu anu dijadikeun anjeun pipi imroatika dina cangkem bojo anjeun. Qala ngadawuh itu Sa'ad bin Abi Waqqas fakutu maka ngucap kaula ya Rasulullah ay Rasulullah ukhallafu naha abdi dikantunkeun di Mekah ba'da ashabi dina sabada berangkat pirang-pirang sahabat jisim abdi. Qala ngadawuh Kangjeng Rasul innaka sanyanyana anjeun eta lantu khallafa henteu pati-pati dikantunkeun anjeun Fatamala terus amal anjeun amalan kana amal tabtagi nyupri anjeun bihi kalawan eta amal wajhallahi kana karidwan Allah illa jazazta angin tambah-tambahna anjeun bihi kalawan itu amal darajatan kana darajat warifatan jeung kana kaluhuran wala alaka jeung mudah-mudahan anjeun eta anta khallafa wala alaka jeung mudah-mudahan anjeun eta antu khallafa yen
kantunkeun anjeun hatayan tapiha sehingga ngamangpaatkeun bika ka anjeun saha aqwamun pirang-pirang kaum wa yudarra jeung dimadaratkeun bika kalawan anjeun saha akhoruna kaum-kaum anu sejena. Allahumma nun Gusti amdi mugi ngaluluskeun Gusti li ashabika pirang-pirang sahabat kaulah hijratahu kana hijrahna itu ashab. Wala tarudda sareng mugi-mugi henteu ngabalikeun Gusti hum ka itu ashab ala aqabihim kana agama asalna itu ashab. Lakinil ba'isu tatapina ari goreng banget kafir. Lakinil ba'isu tatapina ari anu goreng banget kafir eta Sa'd bin Haulata Sa'ad bin Haula. Yarsi karunyangan lahu pikeun itu Sa'ad bin Haula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata karena yen mautna itu Sa'ad bin Haula bimakata di Mekah mutafaqun diitifakan non alaihi sahihna ieu hadis. Wa an Abi Hurairah tajeng hadis katampi ti Abi Hurairah Abdurrahman bin Syafrin tegasna iman Abdurrahman bin Syafrin radhiyallahu anhu qala nyarios itu Abi Hurairah qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha saestuna Allah eta layan dulu teu ningali Allah ila ajsamikum kana pirang-pirang jiwa raga araranjeun wala ila suwarikum jeung teu ningali Allah kana pirang-pirang rupa araranjeun walaki yanduru sareng tatapi na ningal Allah ila qulubikum kana pirang-pirang hate araranjeun. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis sa Muslimun Imam Muslim. Wa Nabi Musa jeung hadis katampi ti Abi Musa Abdullah bin Qais tegasna Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala nyarios itu Abi Musa suila parantos ditaros sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli ti hiji lalaki yuqatilu anu perang itu si rajul sajaatan karena gagah wa yuqatilu jeung perang itu si rajul hamiyatan karena panas baran. Wa yuqatilu jeung perang itu si rajul riyaan karena ria ayyudzalika ari mana-mana di antara anu tadi kabeh eta fisabilillah anu aya dina jalan Allah. Faqala maka ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sing sajalma qatala anu perang itu si man litakuna supaya aya naon kalimatullah kalimahna Allah hiya ari itu kalimah Allah eta al-ulya anu luhur bahwa mangka ari itu siman eta fisabilillah dina jalan Allah mutafaqun diitifakan naon alaihi sahihna ieu hadis. Dan tentu setiap anu jihad fisabilillah hukuman jihad fisabilillah.
dadi sakedik jalma anu golgena jihad fisabilillah padahal hatena hamiyah karena balas dendam, karena panas baran atau syaja'ah, karena samata-mata gagah atau wariaan karena arah-arah ria nu nembe untuk kalau berjihad fisabilillah. Wa Nabi Bakrota jeung hadis katampi ti Abi Bakrah. Nufai ibn al-Harisi tegasna Nufai bin Haris Asy-Syaqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh Kangjeng Nabi idal tako di mana patepung sahal muslimani dua jalma muslim bisa paehima kalawan dua pedangna itu muslim fal qatilu mangka ari anu ngabunuh wal maqtulu jeung anu dibunuh eta pinari dina neraka. Kutu ngucap kaula ya Rasulullah Rasulullah ada ari ieu eta al qatilu anu ngabunuh pamah maka ari naon eta balul maktuli tingkahna anu dibunuh. Kala ngadawuh Kangjeng Rasul innahum sanyanyana itu maktul eta kana aya itu maktul eta harison anu kasengserem ala qatli sahibihi kana ngabunuh baturna itu maktul. Mutabakun ditibakan naun alaihi sahihna di mana muslim gelut patepung kalawan pedangna mangka nu ngabunuh nu dibunuh dina neraka. Waktu sarita sahabat tumaros ya Rasul nu ngabunuh neraka pantes ieu nu dibunuh masih neraka kumaha maksudna. Saur Kangjeng Rasul saestuna nu ngabunuh ge boga maksud geus boga tujuan malah hayang kabina-bina ngabunuh kusabab kapiheulaan jadi dibunuh maka tetap hukumna al-qatil wal maqtul finnar baik nu ngabunuh atawa nu dibunuh dua-duana dina neraka. Wa Nabi Hurairah jeung hadis katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngadawuh Abi Hurairah qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul rajuli ari salatna hiji lalaki jamaatan bari berjamaah eta tazidu ngunggulan itu salat jamaah ala salatihi kana salatna itu si rajul bisukihi di pasarna itu si rajul wa baitihi jeung imahna itu si rajul bid'an kalawan 7 wa isrina jeung 20 naonana darajatna wa dalika ari itu tajid eta ana ahadakum sanyanyana salah sahijina itu jamaah eta ida tawaddoa di mana wudu itu ahad bahasana tuluy ngaluskeun itu si ahad al wudu'a kana wudu sumaata tuluy datang itu si ahad al masjida ka masjid la yuridu teu ngarepkeun itu si ahad illa salat angin kana salat layan haju henteu ngajurung ku kasih ahad naon illa salatu angin salat lam yakhtu teu pati-pati ngalengkah itu si ahad khutwatan kana hiji lengkah illa rupiah angin diangkatkeun lahu pikeun si ahad biha kalawan eta lengkah naon darajatun darajat wa khutto jeung di lebur anku ti si ahad biha kalawan itu lengkah naon khotiatun kasalahan hatta yadula sehingga asup itu si ahad al masjidah ka masjid. Fa iza dakhala mangka di mana asup itu si ahad al masjidah ka masjid kana aya itu si ahad eta pisolati tetep dina ganjaran salat makanat salagi aya naon as-salatu salat
hiya ari itu salat eta tahbisu anu ngeker itu salat ku kasiahan. Wal malaikatu sareng ari malaikat eta yusalluna mangistighfarkeun itu malaikat ala ahadikum ka salah sahiji araranjeun madama salagi langgeng itu siahat eta pi majlisihi dina majelisna itu siahat alladzi anu sholat ge salat itu siahat bihi dina itu majelis. Yaquluna nyararios malaikat Allahumma nun Gusti irham mugi ngarahmat Gusti ku ka itu si ahad ighfir mugi ngahampura Gusti lahu ka itu si ahad Allahumma nun Gusti tub mugi nampi tobat Gusti alaika si ahad malam yudi salagi henteu miraraan henteu nganyeri itu si ahad pihi dina itu majlis malam yuhdis salagi ente si hadas itu si ahad pihi dina itu majlis. Mutafakun diitipakan non alai sahihna hadis wahada jeung ari ieu eta labdu muslimi lapad imam muslim. Qaulu ari dawuhanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanhajuhu lapad yanhajuhu huwa ari lapad yanhajuhu eta bi fatil yai kalan patah iya wal hajing ha wa bizai jeung kalawan zai ayyukhriju tegasna ngaluarkeun hu ka itu siahat wa yunhidu jeung ngahudangkeun hu ka itu siahat. Wa ana Abil Abbas jeung hadis katampi ti Abil Abbas Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima dina perkara yarwi anu geus ngariwayatkeun bima dina perkara yarwi ngariwayatkeun Kangjeng Rasul ar-rabihi ti pangeranana Kangjeng Rasul tabaraka maha bersih Rabb wa ta'ala sareng makhluk Rabb. Kala ngadau Kangjeng Rasul, innallaha ta'ala saistuna Allah ta'ala. Eta kataba parantos nuliskeun Allah al-hasanati kana pirang-pirang kaalusan, wa sayyiati jeung kana pirang-pirang kagorengan. Summa bayyana tuluy meretelakeun Allah dalika kana itu katabal hasanat paman mangkasing sajal mahamma anu neja itu siman bihasanatin kana hiji kahadean palam ya'ma maka tegas ama itu siman ha kana itu hasanah kataba nyeratkeun ha kana itu hasanah sallallahu taala Gusti Allah taala indahu di hadapan Allah hasanatan kamilatan kana kaalusan anu sampurna. Wa in hamma jeung lamun neja itu si jalma biha kalaan biha kana itu hasanah pamila tuluy ama itu si jalma ha kana itu hasanah kataba nuliskeun ha kana itu hasanah sallallahu alaihi wasallam indahu di hadapan Allah asro hasanatin kana 10 pirang-pirang kahadean ila sab'i mi'ati dipin nepikeun ka 700 tiklan ila ad'afin katsiratin nepi ka pirang-pirang tiklan anu loba
Wa in hama jeung lamun naja itu si jalma bisayiatin kana hiji kagorengan falam ya'mal mangka teges amal itu si jalma kana itu sayyi'ah kataba nuliskeun hakana itu sayyi'ah kagorengan teh sallallahu Gusti Allah fa ta'ala ma'lur Allah indahu di hadapan Allah hasanatan kamilatan kana kahadean anu sampurna. Wa in amma jeung lamun naja itu si jalma biha kana itu sayyi'ah fa amila tuluy amal itu si jalma hakana itu sayyi'ah kataba nuliskeun hakana itu sayyi'ah sallallahu Gusti Allah sayyi'atan wahidatan kana kagorengan anu sahiji. Mutafaqun ditipakan naon alaihi sahihna ieu hadis. Periogina niat di dieu, periogina beresna manah di dieu. Sehingga dijelaskan kudawuhan kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sajalma anu neja migawe hiji kahadean tuluy teu sempat migawena eta kahadean bangun aya udur mangka eta kahadean ku Allah diserahkeun monggo Allah kana kahadean anu sampurna. Naja kana kahadean tuluy migawe kana eta kahadean insyaallah ku Allah diserapkeun dina eta hiji kahadean kana 10 pirang-pirang kahadean dugikeun kana 700 tikeleunana dugikeun kana pirang-pirang tikelan anu samulina sing sajama anu naja kana hiji kagorengan tuluy henteu tulus migawena eta kagorengan ku Allah diserapkeun eta tujuan kagorengan tapi henteu tulus dipigawe kana kahadean anu sampurna. Lamun migawe kana kagorengan, lamun neja kana kagorengan tuluy migawe kana eta kagorengan, maka Allah nyeratkeun monggo Allah dina eta hiji kagorengan kalawan hiji kagorengan. Anu tinggal ku araranjeun kumaha Maha Rahman, Maha Rahim Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Abdurrahman wallahu a'lam bissawab. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, pangajian ta'lim urang dina ieu kesempatan cekap sakitu anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna nu lepatna pina kabodohan wa isim kuring mugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.